teh ngomong. Nya atuh ku abi dicolok bujurna. Ari mana Cirebeng sugan? Tinggali salaki aing kalau kadira gaji atau jangjangna imane Teuing da tadi mah anu ngendalikeun lagi si Ijeng atuh lain urang. Urang mah teu apal naon ngas ukur nurut hungkul. Nah habut nurut atuh sia teh. Boloho sia mah tinggali jangjangna ngaplek ai mane. Oh da eta mah ku si Sukma diragajina ge lain ku urang. Alah jurig naon eta mah goreng patut. Naon sih maksudnya nyebutkeun salaki aing goreng patut? Maneh teh nu orongo? Heureui be mah hampuranya. Maneh lamun lain budak sisaka ku aing ditiir sia. Ulah atuh bisi cilaka. Abi bade uih heula atuh nya. Tiris ieu teu kuat aduh. Montong sia teh can beres ieu. Cicing di dieu. Nya atuh eta baju kadiekeun nu abi eta. Minjem heula sakedeung sia teh. Tukeran we sareng acuk nu sae nu abi aya di bumi. Awas mun teu balik deui sia teh. Bakal ka dieu deui da. Bajuna baju rukas lain. Sanes ajukna anu 100.000 tilu. Hejuk bae. Ningali ngaplek kieu sia teh moal bisa hibar ya mah Teuing ku Pasukma tadi mah. Heuh kan kumaneh disihirna boloho maneh mah. Hampura. Kumaha sia mah jadi asisten teh teu balik atuh. Gantian ku jelema hiji tusuk bagian dadana. Asal ulah si Epul jeung si Raden. Teu wani urang mah maehan jelema mah kajen kene ulah lah. Geus atuh si Ajeng ku aing paehan nya. Atuh rencana arurang mah ngan saukur ngabalas jasa si Sukma. Geus teu leuwih di eta. Tingali si Sukma lagi kalau berkhianat atuh ka urang, tingali ngreujang-jang salaki urang ai maneh sia teh. Aring geus urang kudu kumaha ieu? Geus ayeuna mah lamun maneh embung mantuan urang neangan jelema, urang rek neangan sorangan. Ari sabenerna itu kumaha aing teu ngarti Pasukma teh erek bantuan atau erek berkhianat ka urang teh itu nu puguhna atuh. Lieur aing teh. Jeng, tungguan jeng. Si kehe di budak dibuligir geus naon atuh? Jeng kadi. Sia geus naon anjing? Ari mana geus naon dibuligir sia teh di kumaha di aing ai mana sia teh? Kela ulah waka salah paham da teu naon abi mah ieu tadi dibuka bajuna ku jurig. Sia mah alasan wae moal mungkin sia teh jujur sia ka aing di kumaha di aing ai maneh. Bener tadi dibuka ku jurig di bajuna. Wadul sia mah nya. Sok jujur ayeuna di kumaha di aing kumaha sia teh? Jujur. Beneran tadi ku kumaha ku abi mah bener enggak jeng ampun Sok mana teh jujur ku aing dipaehan ayeuna keneh sia teh. Buru sia teh ngomong. Nya atuh ku abi dicolok bujurna. Ieu lepaskeun enggap Ari sia kunaon Henteu jeng beneran enggap ieu lepaskeun jeng ampun. Saha maneh?